Matik dia. Matek nuju ngamontir. Nya. Oh, kunaon Matek? Tek aduk anyutna. Mainnya ngamontir gitu. Iya, ayo ayo. Jalan-jalan. Jalan-jalan wae Matek. Ngelareskeun naon Matek? Ngelareskeun naon? Ngelareskeun bom-bom. Mainnya ngelareskeun bom-bom. Kunaon eta? Bengkelna rusak ya kumaha otomotif. Otomotif aduh. Otomotif. Kumaha teh jami? Lain keresek. Pantesan beli keresek. Ade kocak teu kasep. Tuh tukang jauh tuh. Rek naon? Beli jauh sia. Hadiah. Anu dahar jauh teh naon? Nu dahar jauh naon? Duit. Goblok. Lain anu dahar cau. Cau teh monyet. Nah, tuh, cenah. Monyet ieu teh dibari cau. Batek sok dahar cau. Tara, sieun monyetnya. Iya, goblok. Eta teh sok lareskeun deui. Ya, sok enggak. Sok. Lain di pelong sih teh atuh. Aing we goblok. Kadang di pelong mede tingali. Harima ate. Eta bantuan Mang Edi. Tong di dinya tuh serap mantul cahayana tuh. Di nu tarang. Ani goblok. Lain di pelong. Lain Di lamot. layangan. Naon kan layangan situ teh nyambung. Nah tuh di dalam gitu bisa jemput gitu. Korek. Duh, korek cenah. Jagoan kene. Kawatan weh, kawatan. Kamu bisa kieu anjing. Goblok ya mobil aja. Gara-gara Mang Ate kamari. Lain itu goblok opat. Tah si bos opat tuliskeun. Tuliskeun. Sok.